Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana, kumaha kabarna dina dangat ieu? Mugia dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng enjing, wilujeng tepangdi dina pangajaran bahasa Sunda. Siswa-siswi sadayana dina dangat ieu hidup baris medar materi ngeunaan girang acara. Naon cenah anu disebut girang acara teh? Tah, lamun dina bahasa Indonesia mah girang acara teh nyaeta anu sok mawakeun acara atawa pembawa acara. Lamun di TV mah sok disebut presenter atawa master of ceremony. Nah, dina pertemuan anu kahiji ieu hidup baris ngebahas atau baris medar ngeunaan anu kahiji naon cenah girang acara teh, anu kadua kumaha pancena girang acara teh, jeung anu katilu nyaeta syaratna anu kudu diperhatikan lamun hidup jadi girang acara atau panata acara. Mung sangkan hidup leuwih ngarti karena ieu pangajaran wilujeng dititenan. Hatur nuhun. Naon anu disebut girang acara teh? Girang acara nyaeta jalma anu miboga pancen ngatur lumangsungna hiji acara. Dina hiji acara urang sok ningal aya jalma anu kapancenan atawa katugasan ngatur acara. Anu ilaharna sok disebut panata acara atawa MC, Master of Ceremony. Aya deui anu disebut panumbu catur atawa sok katelah moderator. Tah eta duanana panata acara jeung panumbu catur teh urang sebut bae girang acara kusabab miboga pancen ngatur lumangsungna hiji acara. Jadi panata acara jeung panumbu catur teh nyaeta dua contoh profesi anu kaasup kana kategori girang acara. Nah, naon bedana panumbu catur jeung panata acara? Bedana nyaeta panata acara mah pancena mimpin acara runtuyan acara kabeh ti mimiti nepi ka rengse. Ari panumbu catur mah atawa sok katelah moderator pancena panengah atawa wasit dina kagiatan diskusi. Pancen girang acara. Nah, secara umum pancen girang acara teh nyaeta aya dua. Anu kahiji nyusun runtuyan acara jeung anu kadua nangtukeun sarta ngahaturanan saha-saha anu midang atawa cacarita dina eta acara. Nah, salajengna syarat jadi girang acara. Nah, syarat jadi girang acara atawa hal-hal anu kudu diperhatikeun mun hidup jadi girang acara nyaeta boh panata acara, boh panumbu catur dipardih kudu bisa nyarita kalawan lancar, sora anu ngoncrang ngarah jentre kadeungeuna, lentong anu mernah sarta make basa anu genah euteup seureuna. Tah eta pedaran materi dina pengajaran nu ayeuna. Kumaha hidup kahartos? Siswa-siswi sadayana, kumaha kahartos ngeunaan pedaran materina? Upami aya nu teu acan kahartos, mangga langsung japri wae kana Mang Ustaz. Kanggo tugasna tong hilap dikerjakeun dina buku cututan hidup masing-masing nya. Buku catatan kahartos catatan jadi terang ya. Catatan hidup, buku catatan bahasa Sunda hidup. Aya 4 pertanyaan anu hidup kedah dikerjakeun. Turun wilujeng patepangdi dina pengajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.